khusus anu ngagaduhan rompok mun nya imah di perumahan kayak kita hese neangan lahan teh gitu. Jadi anu sok rasa pepelakan mah ya manfaatkeunnya lamun aya lahan saeutik ge dimanfaatkeun keur pepelakan. Beribet sih aya melak mah sebenarnya mah yang penting ya kahayang we gitu. Tuh sungkuring mah diajar ya sebenarnya baraya. Tuh aya ieu tah ieu teh jahe dipelakna teh dina pot na teh nu tina bekas air mineral. Tuh ieu lumayan sakieu jaradi, daun bawang, terus ieu saledri teh saeutik, terus aya bawang bodas. Amun melak bawang bodas mah cukup ku ieu we sihun ngaranna gitu. Tetepkeun ya jadi sorangan teu ribet gitu. Ieu mah pelakna sayureun sugane ya bisa dimanfaatkeun.